A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana rabi'an usturita anturdi'ahu ala sahihi lan lamun ana yatif iku kang den sosoni usturita maka den syaratkeun apa yen tah nyosoni yana kiha hadinah ku ing tifli ala sahihi munggu kau sahih in kamulat maka lamun sampurnana kisatun wadon kang kurang tuliqat atawa dan tolak apaman kuhatun wadon kang den tikah obalat maka ngurus iyana kisah wa in gobatil umawim tana'at wal jiddati lan lamun gaib sobomboke awim tana'at apa atawa narima kacegah ya maka utawi kang ngurus ikut tetap kadua nini ni ala sahih ngatase mungguh atawa ala sahih mungguh kau sahih hadza kulluhu fi ghairi mumayyizin utawi ikila iki mazkur sakabeh hadza ikut tetep ing dalem liyane wong kang pinter wal mumayyizu ini taraka abawa ulan utawi bocah kang pinter iku lamun narima bisa sapa bapa biang rorone yang mumayyiz kana makana yang mumayyiz indaman ikhtara ikut tetap ing dalam sanding wong kang milih yang mumayyiz minhuma saking karone abawa in kana biadihi majnunun au kufrun maka lamun ana ikut tetap ing dalam salah suwijine karone abawa apa edan o kufrun atawa kufur awarikun atawa gaula o fiskun atawa fasik o nakahat atawa nikah o fiskun atawa fasik o nakahat atawa nikah ya wadonnya mar'ah falhaqulil akhar maka utawi kaul hak ikut tetap kadue kang wawene maka utawi kaul hak ikut tetap kadue kang wawene. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalayan kersaning Gusti alhamdulillah dina minggu akhir Syawal ieu urang bisa kumpul deui di majelis taklim al-istiqlaliyah ieu dina motif niat anu sami yakni talabul ilmi. Sabada urang libur panjang sabulan ditambah sabulan deui jadi 2 bulan urang libur aya anu geus kakejet bae hayang ngaji kosunya teh kadeuleuna teh kitu aya anu bebeja bae kiai kula moal ngaji minggu ieu mah lantaran ngabesan aya keneh bae sakitu geus panjangna ge eta libur atuh kumaha sia bae teh kudu bebeja teh mah kos kitu ngizin-ngizin awak tuluy di sajeroning 2 bulan teh ternyata tetangga urang bahkan aya nu bapa urang nu ma urang nu anak urang nu babaturan urang maot nu
urang ge tinggal nungguan waktu doang. Urang doakeun bapa urang nu geus ti heula di heulaan urang, emak urang nu geus ti heula di heulaan urang, tu keneh anak urang, dulur-dulur urang, tatangga-tatangga urang, kawauh-kawauh urang, ahli-ahli majlis nu di dieu nu ninggalkeun urang ti heula salila 2 bulan kamari khususna umumna ti samemeh-samemehna urang doakeun mudah-mudahan ditetepkeun iman Islamna, dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, ditempatkeun dina ridho jeung rahmat Allah, dibere naimul qabri ku Gusti Allah bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang nuluikeun materi pangaosan urang nu ayeuna keur nyaritakeun masalah hadonah. Masalah hadonah teh hartina pengurusan budak, pengurusan jelema nu henteu istiqlal dina ngurusan dirina, hifzu malayastaqillu, ngaraksa ngajaga ngurus ka jelema nu henteu mandiri dina kahirupanana, imma budak keneh wa imma ilang akal lantaran tetep status manusia jadi kudu diurus. Khusus bab hadonah mah pengurusan dina urusan-urusan keluarga, tetapi ngarembet geninganan mun geus eueuh nu ngurusan mah indung eueuh, bapa kolot eueuh, emak kolot eueuh, mamang eueuh, ua ge eueuh. Geus eueuh gabeh teh nu ngurusan ka mana atuh da eta panjelema nya dipikeun. Otomatis kudu dibikeun pengurusanana ka sahibul wilayah, ialah pemerintah. Hendak nyeun pemerintahanana nu bener, nu bisa ngurusan rakyat, nu bisa ngurusan rangda-rangda, terutama nu ngora lurah tama urusanan kemenang aya rangda-herang. Asal aya jahe perbut lurah jeung lurah, hampir ditembak lurah nu hiji ku lurah nu hiji deui, ngan untung lurah mah babaturanana jeung babinsa jeung binamas, jadi kerjasama jeung polisi ge siap cek cenah aing nge-backing sia lurah asal aing bere hiji, jadi kerjasama bae tungtungna mah tah eta kosid aman, lurah aman ngamankeun nu kolot, polisi ge aman, jadi bere ngan digeus sarua bae, jadi arah aman kabeh. Eta lah tipe negara nu bokbrok, tipe negara anu sakit, tipe negara anu keur kritis, diimpus di ICU. Ieu negara urang modal kos kitu, mun ditanya kapinteranana, pinter lurah teh luar biasa lantaran dokter Andes. Camat pinter, tunggal leuwihan ti lurahnya nama. Ai bupati pan sakolana gede Walanda baheula teh. Ai gubernur atuh komo gubernur teh mah pan pimentrieun. Ai menteri geus teu kudu dicaritakeun, menteri malanglang buana unggal negara. Presiden moal dipilih presiden mun teu pinter, atuh negara acak-acakan. Kunaon eta? Tanyakeun deui ka presiden jeung ka lurah.
kunaon negara acak-acakan dipimpin kuno pinter berarti pinter tengah jamin karena bener pinter tengah jamin karena beres lamun teu bener pinter tengah jamin karena ecreg lamun teu bener nu jelas negara orang dipimpin ku jelema palinter tapi teu bener yalah negara orang keur gering keur diimpus negara orang teh waduh ngapan modar moal bahas-bahas semoga sagedeung deui ya sana tuh nya atuh kieu bae cenah kiai guari mah urang neangan pemimpin nu bodoh di nu pinter ge sakieu kudu bodoh atuh kudu nu kumaha atuh nu bener pokona mah saha atuh nu bener teh atuh kiai nu bener eueuh deui ai lain kiai saha atuh kiaina nu pas jadi presiden ya eueuh deui jangan Gus Dur nah aja Gus Dur geus eueuh deui kuari bangsa Indonesia nu paling terkaduhungeun ngalengserkeun Gus Dur lantaran ternyata setelah dibaca rencana Gus Dur luar biasa moal timbul 100 tahun ka hareup 100 tahun deui model Gus Dur nu aya mah kuari aya ge Gus Pur kos kitu bentukna bangsa miing kabeh teman Darto bae kadinya si gepeng nu ngaheureureuyan nagara bae nu sekarang itu Masya Allah urang sebagai bangsa Indonesia khususna urang di Tangerang umumna Serang Banten umumna pisan Pulau Jawa nai rindu jasa urang teh kepemimpinan nu piawai pemimpin anu jujur pemimpin nu bener pemimpin anu bisa ngurusan rangda-rangda tenang cenah ngurusan rangda teh kudu konfirmasi ka kiai aya di kantong aing insyaallah ieu tapi kajid aing teh urusan deui kageja aya tulisanana di akhirat mah urang mah ulah miru puyeng ulah miru pusing urusan diri urang bae perbaiki perbuatan urang rapihan diri urang jujurkeun diri urang ulah waka mikiran negara urang mah kuari mah ieu ngurusan imah tangga bae nu kolot jeung nu ngora bae rapihan mantep geus sakitu ulah waka mikiran negara heula mikiran imah tangga urang bae nu kolot supaya ulah ngaco bae supaya marah dah bisa nundukeun nu kolot ge enggeus teh raja koang-koang teh mah geus pokona ai nyandung hayang ai ribut unggal poe teu beres teh mah kos kitu mun hayang atuh bebeja ai aya elmuna ge geus cenah kieu ge can nyandung itu mah lain naon sieun doang sebenarnya aduh Masya Allah sabira awewe itu bamari sebenarnya mah nyandung mah asal urang tas gilir bae memeh asup marah ya kitu potol nu kolot mah jadi marah kapiheulaan ban ku urang marah memeh urang nyaritakeun pengurusan negara nu bakal diatur di jero kitab fikih aya siasah Syafi'iyah aya siasah Malikiyah aya siasah Hanabilah aya siasah berbagai imam-imam diatur sedemikian rupa nu mantak salahna lurah salahna camat bupati kudu sok ngaji mah kanyahoan jasa kakur jeung aturan Al-Qur'anul Karim teh ngomong ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon ge geus teu atur teu akur bae geus cenah aya mui di jerona teh podol sero mui geus bisa dipercaya lah bensin atuh haram meuli mah nya mui lobalah pokona mah geus atuh kudu dikumahakeun ku urang lain kudu dijejeleh kudu diperbaiki lantaran muina dulur urang
babaturan urang kadang guru urang nagara urang babarengan atuh ngan asal muina daek ditoel ngan menyana mah ditoelna kudu make cek nu di luar naon tah atuh sia teh ngajina di luar sanu nitah teu nyaho naon eta pokona rahasia eta mah kanu di jero ngabejaan we kanu di luar bejaan we ka mui emang bener kudu make ieu mui marah tampiling atuh mui bohongan sia gitu marah gelut jeung aing manya hasil ngaji gelut ayo rapi yuk urang rapihan RT beusi salah atuh tegor RK beusi salah tegor lurah beusi salah tegor cenah aja salah kabeh lurah mah turunkeun atuh sia nu naekeun baheulana pan dibere duit jadi kuari itu bisa nurunkeun tah eta nu beratna kos duh masyaallah sekali deui jadi memeh urang nyaritakeun pengurusan negara urang nyaritakeun pengurusan tentang keluarga. Dina masalah hadonah syarat anu ngurusna aya 8. Nomor kahiji nu ngurusan budak teh adalah huriyah pangkat merdeka. Mantak kamari geus dicaritakeun ku Ki Musonib wala hadonata lirokikin teu meunang ngurusan jelema nu status daroki. Kaula budak amat boro-boro ngurusan batur cacakan ngurusan diri nage aya di bawah naungan sayyidna hiji. Nomor kedua kudu nu boga akal nu mentak la hadanata li majnunin nu edan teu meunang jadi pengurus rumah tangga. Syaratna kudu boga akal nu mentak nu edan nu boga status kurang akal teu meunang ngurusan budak. Nomor katiluna kudu amanah nu mentak la hadana talifasikin jelema pasek bat teu meunang uras-urus. Kudu nu amanah, kudu nu terpercaya. Sebab anu pasek moal bisa ngurusan batur cacakan ngurusan sorangan get can eceug. Nomor kaopat kudu nu beragama Islam nu mantak la hadanata likafirin teu meunang ngurusan kitu jelema kafir ngurusan jelema muslim syaratna kudu beragama Islam. Nomor kalimana syarat dina pengurusan eta adalah kitu antah lual hadina min zaujin ajnabiyyin lamun papisah salaki jeung pamajikan bisa ngurus ka anak sote syaratna encan nikah deui kanu sejen mun indungna geus nikah deui kanu sejen teu meunang ngurusan anak lantaran indungna boro-boro ngurusan anak ngurusan salaki ge eta can puguh bener sebab salaki anyar tah mah kudu diurusan kudu dipandian luhur handap kudu diusapan geus teu kaburu ngurusan anak. Nomor kagenepna nu ngurusna teh ieu adalah kudu nu bisa nyusuan ka budak. Nah ieu nu ku urang kuari dek dicaritakeun. Wa in kana radian lamun aya nu diurusna eta budak leutik anu nyusuan nu nyusu budak anu diurusna masih keneh nyusu keneh atuh usturito antur diahu isyaratkeun kudu nyusuan atuh si indungna kanu jadi anak. Kan kuari lamun nyaritakeun nyusuan teh geus teu kalaku di lembur. Asi teh geus teu pati kalaku di pakotaan aya di palemburan ngasi. Nu mentak di kota mah atuh teu kalaku nyusuan teh lantaran geus stabil perekonomianna.
di lembur mah can stabil di lembur ge embungeun indungna nyusuan anak mun stabil mah lantaran can stabil perekonomian anak tetep bae jadi kapaksa lain deudeuh jeung nyaah kanu jadi anak malah mah anak di mana indung di mana di kota mah dibikeun ka bisister kadang-kadang kapanggihna ge saminggu sakali gitulah di dunia karir mah tapi di palemburan mah masih kene berjalan indung nyusuan anak sanajan lain deudeuh sawareh mah lain nyaah sawareh mah ekonomina we can kabeuli cai susu can kabeuli susu sapi jadi disusuan kunyana gitu mantep lamun ditanya kunaon sih ibu teh daek nyusuan anak mesti lambeng gitu nanti padahal mah eta urusan gede jeung leutik mah watek tah kos kitu aya nu henteu nyusuan ge lambeng mah lambeng bae aya nu nyusuan bae aya itu peungkeur bepeungkeur bae sarua bae eta mah urusan dirina lamun tadina loba ngadahar gaji tah lambeng gitu. Lamun tatarin lobang ngadahar bangsa nu teuas-teuas lah salak peungkeur teh kos sia mah sareuri heran aing mah kos kitu bae ge lamun aya budak diurusan ku indung nata syarat nomor ka-8 mun budakna masih kene nyusu indungna kudu nyusuan kanu jadi anak lamun geus teu daekeun nyusuan indungna teu daekeun nyusuan padahal masih kena nyusu nah ieu kudu dioper teu meunang di urusan ku indungna samajan nyana indungna mudah mah embung nyusuan atuh kan terbengkalai budak teh jangan deui saha anu sok nyusuan jadi berarti dikulikeun nyusuanana cara di Arab kulikeun ta eta teh kos kitu teh supaya rapi aturan imah tangga teh supaya benar-benar budak teh ngarasa diurus kudu jadi indung supaya benar-benar budak teh ngarasa aya dina naungan indung tah eta mun budak masih keneh nyusu maka indungna disyaratkeun kudu daek nyusuan kudu nyusuan syarat nomor ke-7 alayakuna bi maradun daimun ulaya dai ngurusan teh gering mun diurus ku indungna ulah gering kabeneran indungna teh barang tas pepegatan jeung salakina padahal ieu indungna butuh ngurusan anak ai prak indungna setruk boro-boro ngurusan anaknya ngangkat leungeun ge teu bisa setruk ta eta teh teu bisa diurus ku indungna oper kan jadi bapana ka-7 nomor ka-8 alayakuna a'ma ulah aya nu ngurusan budak buta bisa raragagan ka sumur kabehan buta indungna ternyata atau ku bapana diurus bapana ge buta budak teh leutik keneh can nyahueun jalan eta teh lamun buta teu bisa ngurusan anak nu masih keneh leutik keneh masyaallah masyaallah lain 8 bahkan jumlahna teh aya kitu 12 nomor ke-10 aya kuna rasyidan kudu pinter deui endeu kumaha terurus budak lamun ieu indungna nu ngurus teu pinter artina pinter teh dina urusan imah tangga ulah obrot dina masalah ngaluarkeun danana ulah sapeh tepukul tegaru indungna teh sok resepeun jasa meuli petasan tah ulah dititah ngurusan budak tah kos kitu tah lantaran moal bisa kaurus budak atuh jada meuli majong malulu bisa tah sapeh teh ngaran atawa diurusan ku bapana teu meunang manggih anu bahenol asal aya urang Karawang urang Subang we aduh anu beureum biwirna atuh duit lain ka anak kadinya mal beres teh ngurusan sapeh teh nu kitu ngaranna teu meunang ngurusan budak
nomor ke-11 alayakuna mugbilan ulah aya nu ngurusan teh jelema anu sok pohoan jasa poho balulu poho asal diteuneun budak dihareup ka jero imah ai tadi anak aing di mananya budak asal diteuneun poho masyaallah teh menang nu kos kitu nomor ke-12 na nu ngurusanana ulah budak leutik lantaran ieu mah urusan wilayah urusan pengurusan mah kudu anu dewasa geus kudu anu pinter dina urusan imah tanggana jeung kudu anu pinter kudu ulah budak leutik kudu nu dewasa ta eta lah cara pengurusan anak lamun diurus nuturkeun aturan-aturan agama rapi ujianana budak ge ngeunah diurusana magrib memeh magrib dipandian ku indungna embungeun dada dipaksa disadangdanan budak terus magrib terus diajak salat heula tungguan atawa diasuh heula beres salat wiridan dipagahan alif bata eta pinter tanu kos kitu ngaranna indung ngurus budak teh ieu mah atuh memeh magrib boro-boro mandian budak nyanana gen teu mandi ngejebleh beges teh kaburuna naon dur magrib boro-boro mandi nyana di hareupeun TV aju anak dage atupan milu cileuh singgerendo teu mandi terus boro-boro salat mandi ge henteu ta eta ngurusan budak model kitu moal beres sedengkeun di lembur teh hampir karitu di Lampung mah kitu teh aju tepak wari ka Bitung gitu deh itu moal beres tak ngurus budak teh mantap geus gedena tuh heula pemandangan di televisi gede saeutik memeh sakola SD geus main HP caram budak ulah main HP ulah abah ge geus korban HP itu sebenarnya emak ge korban HP sebenarnya kunaon emang emak ge ieu bobogohan deui gara-gara HP pepegatan jeung abah sia teh ieu gara-gara SMS-an mah ieu korban HP nah eta kuduna emak bisa ngadidik anu jadi budak pes insyaallah nya teh jadi lamun budakna ieu nyusuan nyusu keneh susuan ku indukna Pain kamulas nakisatun nawatul ikotsman kuatun hadonat awewe anu henteu memenuhi persyaratan nu kitu ngaranna eta awewe nakisoh syarat pengurusan teh tadi teh kudu anu Islam agamana kemudian kuari indungna kafiroh berarti statusna nakisoh kuari kumaha lamun kakurangan tersebut jadi sampurna andai kata indung anu kafir nu teu meunang urusan budak teh kuari asup Islam ta indung nu asup Islam teh kuari mah jadi sampurna nu tatadina kafir kuari jadi muslimah ta eta mah jadi kembali meunang urusan atawa syaratna teh tadi kudu ulah nu pasek awewe pasikoh teu meunang urusan anak tak kuari maka sampurna anana terjadi terhadap awewe anu pasikoh yakni kuari awewe tobat tina pasekna ta eta kuari meunang urusan lantaran kuari mah geus teu pasek atawa tatadina awewe teh dan dibawa ke grogol barang diimpus di grogol di opnam saminggu balik teh seserian deui normal deui kuari mah kanu tatadina teu meunang ngurusan anak kuari barang dibawa ke grogol cager berarti sampurna bisa ngurusan deui atawa tatadina awete rokikoh yakni kaula yakni amat teu meunang ngurusan anak teu meunang ngurusan boro-boro ngurusan anak dirina ge aya di bawah naungan sayyidna kuari nyana diperdekakeun ku sayyidna jadi statusna huruf
merdeka sampurna berarti setelah kuari jadi awe sempurna menang nyana ngurusan anak awewe pepegatan jeung salakina sedengkeun boga anak leutik keneh ta eta teh diurusna teh ieu adalah ku salah sahijina mun nyusuan atuh mun nyusu keneh kabeneran indungna nyusu aya cai susuan ku indungna salila encan nikah barang indungna nikah deui teu meunang urusan budak lantaran moal kaurus eta budak sebab wari boga urusan nu leuwih gede urusanna tibatan budak leuwih gede tah urusanna tibatan budak jadi ngurusan salaki tah ayeuna mah awewe anu tadi kawin deui teh ya teu meunang ngurusan anak meunang 2 bulan ditolak deui ku salaki nu anyar jadi berarti kuari mah geus ditolak statusnya sampurna kuari bisa ngurusan budak deui tuh nya cek ajengan musanipain kana main kamulat mun sampurna awewe anu aya kekurangan nu tatadinan teu meunang urusan budak aw tulikot atawa geus ditolak deui awe anu tatadina ditikah ku salaki anu anyar kuari ditolak eta habonat meunang urusan deui pain gobatil wallahu a'lam bissawab